Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ayeuna urang diajar kecap rajekan. Naon ari kecap rajekan? Aya nu terang teu naon eta kecap rajekan? Kecap rajekan nyaeta kecap nu wangun dasarna disebut 2 kali atawa leuwih. Boh robah sorana atawa henteu, boh sebagian atawa sagemblengna. Kecap rajekan teh kabagi kana 3 macam. Anu kahiji kecap rajekan dwi reka, anu kadua kecap rajekan dwi murni, anu katilu kecap rajekan dwi purwa. Bedana lamun kecap dwi reka nyaeta 2 kali sagemblengna tapi robah sorana. Contohna saperti warna, dirubah sorana jadi warna-warni. Terus nu kadua aya dwi murni anu make rarangken an. Dwi murni mah nyaeta 2 kali sagemblengna sarta dirarangkenan ku rarangken akhir an. Contohna ambek, ambekan. Lamun dwi purwa kecap nu enggan suku kata mimiti wangun dasarna disebut 2 kali. Contohna seperti sapu jadi sasapu. Janten hareupna aya kata 2 kali. Ieu aya contoh kecap rajekan dwi reka. Nu kahiji tulang, jadi tulang taleng. Ijieun kana kalimah nyaeta hayam teh kari tulang talengna. Anu kadua aya contoh ganti, jadi gunta ganti. Ijieun kana kalimah gawena teh ngan gunta ganti baju. Contoh kecap anu kadua nyaeta kecap rajekan dwi murni. Contona udag, jadi udag-udagan. Dijieun kana kalimah barudak keur udag-udagan di buruan imah. Anu kadua nyaeta aya kecap aduh, jadi aduh-aduhan. Dijieun kana kalimat nu labuh teh aduh-aduhan teu kuat nahan kanyeri. Barudak lamun rajekan dwi murni mah ngulang kata anu geus aya terus ditambah rarangken an. Contoh nu terakhir nyaeta rajekan dwi purwa. Contona sapu, jadi sasapu. Dijieun kana kalimah Agus keur sasapu di buruan imahna. Anu kadua beres jadi beberes. Lamun isuk-isuk lisna sok langsung beberes. Kecap rajekan dwi purwa mah nyaeta suku katana diulang 2 kali. Kumaha barudak? Gampang teu? Insyaallah gampang ya. Ayeuna hidep aya tugas ti ibu guru. Rek ayeuna hidep kerjakeun latihan 2, 3, jeung 4. Hidep di latihan 2 jeung 3 cukup mindahkeun kecap rajekana. Janten hidep tak kedah ngubah eta kecap, mung hidep kantun ngalihkeun eta kecap kana kalimah nu aya di handap. Sedengkeun anu latihan 4 hidep rubah kecap rajekan dwi purwa terus asupkeun kana kalimah. Barudak bilih aya nu teu gaduh buku paket. Ieu aya latihan 2, latihan 3, sareng latihan 4. Upami nu teu gaduh buku paket hidep tiasa ditulis dina buku tulis. Sareng upami anu gaduh buku paket hidep cukup ngeusian dina buku paket. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi anu disampaikan ku ibu guru atau serengse mudah-mudahan hidep ngartos sareng tong hilap tugasna dikintun ka ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.